Kedek informasi penginten ieu mobil Datsun anu plat nomor D1739 ADL nyungkeun dialihkeun ka sakedapan. Oke, sareng mobil Grand Max berplat polisi 8120 FT. Sareng berhadapna D1894 AMA nyungkeun dialihkeun ka sakedapan. Mau disarengan ku saun, mau disarengan. Duh. Baheula kacapangan zaman ngadeg galuh pakuan. Nu kamasur pajajaran ning Yuli Daria anu sayang tempat payung keadilan. Nu pasti mah asli warisan nyukruk kalur cacangran kesatria nu kawentar kapahlawanan juru bakti da perjuangan lambang kejayaan Siliwangi keur pananggehan taikeun sakedik ucu anu ieu ucu neng taikeun sakedik tak kitu mamahna nuju peura ucu ieu sakedik alakeunna Topar tibatan maning kemah kabaros bae tibatan abdi di palsu maning kemah kecios bae sugan teh kukupu hideung ibu hajah kokom anu bager si horeng si rama-rama sugan teh kuku mitineng si horeng kamana-mana Bapak Haji Saiful anu bager kamana-mana ieu eta kumaha suli suli teh mah geuningan sok silung bae kumaha kuring teh mah sok bingung bae juragan Cai mamah gila kopi ada neng Yuli peperih mah dileut moal mamah gilang sayang seri geuningan dasarang abdi ucu seri sareng api peperih pacaket moal nu manis peperih pacaket moal iya eta atos tebang curang hari kemang Tanjung kemang saka geuningan garadong-adoman reksa bulan reksa tahun moal oleh dadi antosan ih ucu alas babak cerminan teh.